majikan. Yang nyandung tadi izinan lah, daripada pusing mending kene ngajakan sereng sebelut ah. Sugandaekeun ke digawe ge bae. Weh. Jangan sebelut yuk lah, tambah kesel. Alah, geus tinggalkeun Mang Oyon mah. Atunya. Awas tapi nyamporkan. Aya rajin ya RW jeung RT euy. Iya iyalah, kandang domba. Kandang domba. Iya. Aduh. Tas di mana, Nes? Lah tas neangan ieu euy teh lauk kana. Syukur atuh lah. Itu urang Mang Oyon euy. Wayah Nes ditinggalkeun heula urang Are kemana gitu? Nempo Mang Bude keur museuh belut. Oh, sok ajakan museuh belut teh. Disamperkeun ini teman-teman. Tadi dinya baradag euy. Sok atuh. Tadi dinya baradag euy. Sok atuh. Orang yang perkebunan. Siap baradag. Kok ai jeung kawajaran teh geus sebelut teh. Gawean wae nya. Orang nempon ngucap belut wah. Gan marenang barudak teh itu Mang Budaya jeung Pak RW. Ayo, Alah. penasaran da. Yo, wong panggawean wong tinggalkeun ya heula nya cek ke rumah. Belutna badag euy babon. Jigana mah jiga gede, heeh, jigana mah. Iya. Tinggalkeun we cek gedengnya. Urang nempon ngucap belut. Menang acan Mang Ude. Acan euy hese pisan euy nu bangga belut teh euy. Tuh, anu basa barudak museup mah gagal gede di ditu tuh. Belah mana? Tuh bedi itu gagal. Gede eta, pegat eta. Antar atuh yuk. Nah, makanya ditunjukin Ayo, kurang. atuh yuk. Tadi dia anu gede mah. Kan tukang tukang saung gitu. Jauh pisan we belah mana we? Bedinya deket yuk. Belah dia we. Oh, takul yang eta gagal teh. Banyak we bantuan buru we. Bantuan deh, ayo orang we buru we. Heuh bener we. Wah. Itu. Awas ulah diberikan awas, ulah diberikan pantang. Allahu Akbar. Aduh, anjir we. Ya, disurikeun ka aing goblok. Awas ku aing sia mun bakal. Ayo nala lumat lah. Akan. Buru kali.